Hujan wae naon nya teh. Ngan murung terus. Geus saminggu. Aya hayang naon? Hayang jadi penyerang hujan. Hah? Teu meunang. Eta teh musyrik. Cek saha? Sok ceuk ustad ge musyrik nyerang hujan teh. Wah, Apan hujan teh diperlukeun. ya memang eta ge diperlukeun. Ya hujan ongko kuduna atuh halodo ongko kudu naik kewas batur atuh cing aya kemajuan aya hiruk. Teu meunang. Moal bisa. Tetep Ya kudu jadi naon atuh? apanan geus sidik diajar jiden ngara jadi artis terkenal. Sok ayeuna mah mending ke leukeunnan. Keukeul hayang eta. Terserah lah. Yut, ya. Gitu latihan benar sama yang kayak kapake ku masyarakat kudu jadi contoh ya masyarakat meninggali figur yen lin mas teh bener-bener dibutuhkan di masyarakat kudu bangga marane sabab jabatan lin mas teh sabarana seumur hidup batur mah jarang hese cara yang jadi lin mas teh mana mah kurus ato jadi lin mas teh hiji-hijina pegawai di Indonesia anu teu pernah pensiun jadi pengabdian tuluy najan usia 100 tahun oge masih kena hirup tetap hansip dibutuhkeun beda jeung pegawai negeri nu lain tentara polisi pensiun teh 60 tahun hansip mah seumur hidup kayak ari saurang deui eueuh ka mana teh si Danton si Udin ka mana kasih keluarga. Nyahan palingan tuh dina acara apel pagi ieu eueuh. Bisa dihubung gitu, dipanggil. Abah salah kan bae engke berenang. Makades pada ka mana? Eta kam tinggali masyarakat. Geus dahar can. Batos. Menang bantuan tuh. Menang. Syukur yang menang mah. Hari dalahar sama masyarakat lain naon itu dilongokan teh bisi aya masyarakat tuh dahar ayo Mangga. Kunaon tuh hadir ke desa tadi? Aduh, ieu teh saya mutan keur para rusak ieu. Kunaon aya naon? Dina bidang rumah tangga geuning awut-awutan kumaha ya ampun. Ting pakades pasihan solusi sungguring. Saya naon pamajikan teh yang naon? Hayangeun jadi tukang nyarang. Atuh izinan nya kunaon? Wah, nya tapan musyrik. Masalah musyrik baku make keyakinan. Di mana ayeuna pamajikanna? Tuh, Ka dieu. Kitu-kitu wae dimasalahkeun. Ya pamajikan aya kahayang jadi pawang hujan. Paingan tadi atuh. Di desa eueuh batur mah apel pagi lain disiplin. Ayo ngurus-ngurus pamajikan. Izinan. sok diizinan sayang ayeuna mah rek kumaha oge. Terserah. Nuhun pisanan ngijinan cenah ka abdi teh, ka bunda teh, Mohon. ka pamajikan teh. Nuhun pisan nya. Tah kitu atuh. Bah. Abah. Bah. Aya naon? Aya tamu. Kamu di mana Elizabeth? Rek naon cenah? Dek aya peryogi ka Abah. Iya, Bah.
Abi teh aya peryogi ka Abah. Bah, aya peryogi ka Abah Abi. Peryogi naon? Abi teh hayang guguru nyarang teh ka Abah. Babari hayang bisa nyarang mah maneh kudu bisa ulah ninggalkeun salat 5 waktu. Moal, Eta syarat nama Nya. anu kadua nama omat ya pantrangannya Nya. ulah ngising di wahangan. Nya kumaha rek kitu? Lamun ngising di wahangan mah bakal hujan deui. Bakal Gitu. hujan deui. Heeh. Di mana tuh? Ngising mah di Ka Balong. komoda balong ulah. Di mana tuh? Serbet we gitu lah. Sampai ke zaman baheula atuh eta mah. Aya eta mah da pantranganan lamun erek nyarang gitu ge ari keur teu nyarang mah kan bae dia mah mana oge. Jadi eta teh temenang nya. Ulah. Astagfirullahaladzim. Ulah. Lamun dikersakeun hayang ngising serbet we heula. Kunaon? Kunaon we? Saya aya. Yah bungsu, kumaha apan orang teh isuk teh erek ngayakeun acara balap motor, kumaha sieun hujan kieu tingali kot mendung kieu. Kumaha atuh lamun urang minta bantuan ka Abah Cibrut? Hayu, Ayeuna teh urang teh kumaha? hayu ini tuh. Terang-terang kolentang silonok pae nunutan digusruk kana durukan dan gobang kabuyutan. Terang-terang kolentang silonok pae nunutan digusruk kana durukan masat gobang kabuyutan. Terang-terang kolentang silonok pae nunutan digusruk kana durukan masat gobang kabuyutan. Terang-terang kolentrang sironok pae nunutan gusruk kada durukan masat gobang kabuyutan. Tah ayeuna mah ilmu tikula geus diketrukeun geus dibikeun sing mangpaat eta ilmu ulah dipake anu sagawayah. Sok ayeuna mah sing mangpaat eta ilmu. Nuhun pisan. Bah, sakumaha perintah ti Abah ku Abi dilaksanakeun. Assalamualaikum, Mbah. Ai palingan datang nu geulis mah tidak tadi teh seungit teh geus 2 pengkolan aya parawan maka derek naon Iya, pan abi teh enjing teh bade ngayakeun balap motor, hoyong dibantusan ku Abah pangyarangkeun soalna bisi hujan. Ada kecareatan gitu. Mohon. Abah mah geus moal bisa jiga nama ayeuna ilmu Abah geus dipinahkeun nya ye ka si Nini Oting. Nini, tah aya geuning eta, aya job. Aya Job, Heeh. atuh nuhun pisan ka dieu we atuh Neng. Kan nih ayeuna mah dan nih ayeuna mah tos dipasihkeun ilmu ti Abah teh tuh diketerukeun ka Nini. Tah ayeuna mah aya di Nini, lamun aya pangabutuh teh ka Nini gitu. Heeh, tah kitu. Ji gua ayeuna mah engke meureunna ningang erek prakna balap motor. Engke sini nih rek ka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring atas nami kepala desa ngarasa reueus jeung bagja ku ayana acara balap motor di desa urang. Nah, samemehna balap motor di kawitan urang nabeheula kesenian tradisional nu aya di desa urang.
Kebaya, nyoting. Saya nyerang kok. Bisa. So nyerang. Sok. Alhamdulillah ayeuna mah hujan raat. Ayeuna urang buka wae ieu balap motor teh bungsu puput karep. Oh, lus euy laju balap motor teh euy. Berkat Nini Oting ayeuna acara balap motor bisa kaselenggarakeun anu tadina hujan ayeuna ngadak-ngadak halodo. Cek bungsu kadekeun. Ieu bentuk penghargaan jang Nini nya ulah ditinggali nileina, ulah tinggali bentukna, tapi ieu mah kenang-kenangan jang Nini anu geus jasa di acara balap motor ieu nya. Sok tarima ayeuna ku Nini, mudah-mudahan ieu sing manfaat pajangkeun engke di imah Nini nya. Hatur nuhun ampun. Sok. Alhamdulillah cenah Kades. Aduh si sayang ieu meuni tos kenging penghargaan kieu. Nya tuh aya hari erup jalmi soleh mah kudu kena ke kieu tah menang penghargaan mata ke ka pamajikan teh kudu saga nurutkeun naon-naon ulah saga diulahan tah kieu geuning penghargaan teh meunang meureun suka aya oge. Suka pisan ya ampun mangko tepi ka Bener pan aya hiji. urang tayangkeun di bumi tadi kitu tuh. Bagus.